Abah ayeuna aya di alun-alun Sumedang, penataan alun-alun Sumedang teh ieu. Kabupaten Sumedang. Tulisan alun-alun Sumedang teh katingal ku wari-wari. Oh, tinggal Abah tujuh. Ah, tingali ku Abah tujuh. Nah, video. Tinggal ku wari-wari na. Jembatan apa alun-alun Sumedang teh ieu. Ada asup alun-alun Sumedang. Tingali aya orang kali menuju sararenam, menuju olahraga. Tingali ku wari-wari. Tah, ieu pemandanganna alun-alun Sumedang teh katingal ku wari-wari. Bah, ayeuna bade ka taman, ku purilingan, atrok-atrokan, Cibiru ka Sumedang. Ini alun-alun Sumedang. Aya naon ieu di alun-alun Sumedang teh? Tah, Sumedang teh. Pahlawan Sidat Maja teh katingali lambangna Bupati Sumedang. Kenang-kenangan Sungai Sumedang aya lambangna. Aya kolam tah. Katingali ku Abah aya kolam. Tingali. Dapatna di Mekah Kaping 1 Juni 2018 dapatna di Mekah Kaping 1 Juni 2020. Lambangna katingal wari-wari tuh seueur anu pengunjungna nuju saralik. Tingali molang kali nuju sarenam, nuju olahraga katingali ku wargi-wargi nya. Taman-taman di dieu tuh Masjid Agung Sumedang teh katingali taman-tamanna ku wargi-wargi tuh molang kali nuju olahraga, nuju sarenam. Nah, apakah warga-warga pemahayang terang kedah dinten Minggu. Abah kadingan dinten Senin ge masih rame dengan pedagang suur. Urang kali suur nuju alamong, nuju olahraga, terus ah, SD. Tinggal warga-warga tinggal di kayak kudu, kebelah kali, kebelah hotan, kebelah siung, ketinggalan. Mulang kali tuh menghayang apa alun-alun Sumedang teh ieu tuh tingali orang kali musur muka aramang rek ngeureulin deui yang katingal ku wari-wari pemandangan anu aya di alun-alun Sumedang teh. Aman dan tentram keadaan negara kita video puringan di sekitar alun-alun Sumedang teh ieu. Nah, Abah puringan jauh-jauh di Cibiru ka dieu ningali seueur anu ararameng. Lamun hayang rame hayang terang Kabupaten Sumedang, alun-alun Sumedang. Di dieu ge disadiakeun bangku-bangku di taman kangge nu istirahat anu keur sararan teh, anu santai, anu ningali pemandangan tah disadiakeun bangku-bangkuna. Seueur pengunjung sanaos dinten Senin oge. Kakidu kakaler kaetan seueur pengunjung. Yang sedang rame nama langsung aja datang alun-alun Sumedang. Biar bae ge pemirsa. Mayong Abah batuk di payungnya ku Abah dituduhkeun aya Kabupaten Sumedang teh ieu kantor Kabupaten Sumedang. Tinggal ku wari-wari kantorna di Ujung Kumping. Abah saki wae video Abah. Abah ngaturkeun nuhun ka wari-wari tos nonton video Abah. Tah mun hayang terang selanjutnya ke Abah rek video deui sok tonton we terus. Abah rek mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.